Carmad bagian kedua dibantun tina buku novel Carmad Yasana Chandra Hayat Wadalan PT Mangle Panglipur citakan kahiji 1880 genep dipidangkeun ku Simkuring pun Nazarudin Azhar. Caturkeun di imah Carmad sanggeus rengse di akutan parena nu limaan. Obing mah tinggalin da 2 kalieun nu sejen lobana. Salah sahiji taktikna Carmad eta oge ngadenge tadi Obing muji-muji ka manehna. Carmad nyangka-nyangka yen Obing pijalmaeunana anu baris ngabantu kana maksudna ngalasutira. Carmad guntreng paduduaan jeung Obing. Kumaha Bing? Bet geuning aya nu herang-herang kitu di tengah sawah urang teh. Omong Carmad bari gumasep. Sumohon, bakatku juragan wae nu sae milik. Temal Obing. Milik kumaha Bing? Milik. Da sakur nu jadi di kebon abdi. Tangtosna sanes nu batur, tapi nu abdi. Nu di sawah juragan oge mau salah deui, cek abdi mah. Tangtu nu juragan. Carmad asa di jalanan. Wah, Obing masuk ngangeunahkeun batur. Nah kumaha Bing kira-kirana euy? Teu langkung juragan eta mah. Temal Obing. Saur juragan ge, uang punya kuasa. Ceuk wet kabeh istri pikeun pameget, pameget pikeun istri. Nu lemah tanagana eleh ku nu kuat. Carmad ngaberele seuri kataji ku pamanggih Obing. Hatena raranjugan bungaheun. Obing pangna ngomong kitu maksudna nyoba-nyoba hayang nyaho kana hatena Carmad. Pangna ari jol sutirah ari jadi bager bae. Bok bisi sutirah dikoromeh deui cara ka awewe sejen. Tina ngingetkeun yen pamajikanana Darma indung sutirah teh alo manehna. Carmad melong sifat anu asih pisan ka Obing. Pek nuluykeun deui caritana. Teu nyana Obing euy calakan deuh. Kusaati jeung urang. Ayeuna kieu atuh Bing. Tamahan tah parena setengah kintal deui. Yeuh koncina. Bisi kurang mah tamahan deui. Asal Obing daek lamun dititah. Mangga. Bade di pewarang mah. Upami ieu pamaparin tos diakut. Abdi engke ka dieu deui saparantos mandi. Temal Obing. Carmad nyaluyuan omong Obing. Rengse ngakutan pare sorena bada asar. Obing nyumponan jangjina init kadununganana. Mimitina mah parangina Obing suraseuri. Kagugu ku polahna Carmad. Tapi ceuk hatena. Aing cadu teuing milu lamun Carmad mikaresep ka sutirah. Lain-lain ge eta teh incu aing keneh. Waktu Carmad ditinggalkeun ku Obing, ngalejeg teu puguh pola. Geus tempo deui ngalongokan tepas bisi Obing geus datang. Dina hatena pinuh ku panglamunan jeung cita-cita pilampaheun mikat sutirah atawa ngured bapakna, sangkan dibikeun anakna kalawan dek minta bantuan ka Obing. Ari jol Obing sanggeus dibawa diuk dina dipan dihareup gorolang bae Carmad ngedalkeun kandungan hatena. Jeung menta supaya dibantuan ngakalanana ngalah sutira. Obing anu saharita geus diberean sebel dina hatena, mimitina teu bisa ngajawab. Manehna mikir kumaha pihadeunana. Mun nolak bisa jadi manehna dikaluarkeun, teu dijieun panyawah deui. Tapi mun daek manehna dosa. Milu-milu marabkeun budak anu suci murni ka bocokok. Ras manehna ka awakna pribadi. Bisa kumaheun nyerina lamun boga anak nasibna cilaka saperti Nyi Oneng jeung Nyi Iti. Anu barudak balik bae tatama lantaran panyakit kotor tepa ti Carmad.
nepi ka sarusah jeung saruda rupana. Taya kabungahan balasku sok ditimburukeun. Balasku dikekered hirupna, teu meunang wawuh-wawuh acan jeung barayana. Malah nepi ka teu meunang diaranjangan ku indung bapana. Obing mareketkeun maneh. Hatena ngahelas watir kanu jadi korban-korban teh. Ayeuna pok pisan carmad ka manehna, menta dibantuan ngala deui pikorbaneun anyar. Obing ngahuleng. Carmad dilawan ku ngahuleng teh rada nyereng samarukna Obing tahan harga. Nah lain gerapok ngomong atuh Obing. Dipentaan tulung sakitu-kitu bae. Hayang sabaraha buruhna, hayang naon persenanana. Cirian ke geus hasil. Ulah ham-hambing. Memeh bukti ge tadi geus 3 kintal. Komo geus bukti mah moal kana gajilig teh. Obing nu sahari talir dipaparin ilham kudu pura-pura satuju, kudu muter leta. Anapok teh. Ya Allah, Gan. Abdi mangahulang sote awahing ku tos bingah. Ti awalna keneh. Upami juragan laksana ka eta budak. Eta tadi mending ngacorelat katinggal nyeng celakna. Upami manehna geus aya di gedong sigrong, dihias ku pake nu hurung mancur. Nu kitu teh Gan, upami dina perhiasan mah jamrud. Hejo laut nu dikokotan emas salaka anu murni. Ya Allah. Keuna Gan, mun eta dipilih teh. Dasar juragan mah dimuliakeun leuwih ti nu sanes ku nu kawasa teh. Simbangin we kanu geulis mah. Tada teuing keur anomna. Berele teh Carmad seuri. Bisa wae Obing mah. Bisa wae Obing mah. Make nyebut-nyebut si bangen segala atuh. Atuh dah lain heureuy basa uing tahun 70-an mah. Keur di Sukabumi. Di Ciaul, Tigang Maskot, Tipar, Kebon Kalapa, Cikole, Karangmuncang, Cikukulu nu jauh. Kabeh ge sakur nu anyar datang tara ka saheula. Tah ka dieu. Tah ayeuna ka dieu aya nu anyar-anyar. Sangkan eta kapi milik cing Bing. Kumaha carana euy? Kumaha jalanna? Teu langkung juragan eta mah anu seueur luang. Nu sugih kemat. Da abdi mah bujang-bujang keur nu sanes, keur abdi oge sok gagal wae. Ish. Ulah putus kitu atuh Bing. Da modalna uing mah tawaran, sawah, imah, berlian, emas, inten duit, pakaian kadinya. Naon bae sakahayangna, boh budakna, boh kolotna, pek. Kieu kan nu kedah kaimut mah. Eta budak terpelajar. Tiasa kana teu nyangutna kana eupan. Langkung utami upami juragan ngagosok kolotna cara nu parantos-parantos. Langkung mati ku juragan ku anjeun batan ku abdi. Sareng moal percayaeun mun abdi nu togmol. Nah, meureun cenah si Obing mah kerek ngobrol-ngobrol barang batur. Can puguh nu boga nama sukanteuna. Nu mawi ulah miwarangan abdi Gan, matak onar. Juragan mah kawasa ieu atuh, mau teu kakokop kolotna. Buktos geuning nu parantos-parantos oge. Aduh. Nya Bing. Tapi da bareto oge aya nu mantuan itu. Ulah aya mah agan. Margi benten deui udah geunana. Ari kapungkur mah moro uncal mun moro teh mah. Kedah seueur pamatang sareng anjingna. Ari ayeuna mah kedah ngalamet ngintip. Margi moro merak ti sawarga. Anu jangjangna sutra dewangga. Pamatukna emas. Sukuna salaka. Kulitna buludru. Kuku emas. Matana curulek bentang. Bubuhan berlian. Anu 10 keret teh geuning hijina. Tak geragan tadi oge. Giler panona Gan. Imutna. Sarina karang. Kasora-sorana. Eta mah budak teh langkung-langkung ti istimewa. Carmad mandi ngalenggak bari napak pingping. Nya eta atuh euy. Aduh, kakara uing ge mangi budak alus kitu mah. Tiba reto geus dipanco. Dikilitik, dileuletik di arah ti budak dicirian, di modalan tah bapana teh keur nyakolakeunana oge, keur nyakolakeunana.
Malah hutang keneh ka uwing ayeuna ge, lain saeutik Bing. Benar. Agan awas tibeh ditu nasi goreng. Mana ku abdi disebut si Bangen oge. Bing. Bener kawas-kawas kudu demit ngalamanuk sawarga mah euy. Keun we atuh, ulah baka geruhnya. Rek ku uing sorangan heula. Isuk rek dilalanya. Pan tadi ge geus dibejaan yen isukan arek datang. Pira kusugan aya jelema teh hayang dibawa mulya. Kantenan we atuh juragan. Jelema bodoh anu betah dina kokoro mah. Duh. Aya keuna eta ucapan teh Bing. Tapi nya eta atuh euy. Apan mitoha-mitoha anu ayeuna oge nya kitu mimitina mah barodo. Malah tepi karek narekad milih diperkarakeun tina hutangna lamun teu diparabkeun heula mah budakna ka barudak. Diparabkeun kumaha kan? Biasa we atuh ku barudak anakna disarumputkeun di ape. Geus di dinya mah sakuatna ge budak awewe. Diteang sakali, dina sakali ge duanana beres. Obing bungah paranas tiris rarasaanana ngadenge carmad telenges kana kahormatan korbana. Manehna neger-neger maneh teu kapalang keur sandiwara ceuk hatena. Aing hayang nyaho saha mangkelukna nu disebut barudak teh. Pok deui Obing ngomong, aduh nyaan perceka juragan mah. Cenah teu ku lemas ku kasar. Tah kitu mana unggul oge. Nanging saha gan nu disebut budak teh. Ku hoyong wawuh abdi marek guguru we eta ku barisaan. Anak Pak Aleu si barangkot nu kakoncara asal ti Mandapan Majalengka teh si Kede nalah nama. Temal carmad. Jago si eta teh. Bisa nyerita, bisa ngamenak, bisa jadi pokrol, bisa menca, malah tega kana pati batur mun kahayangna aya nu magak. Moal aman atuh mun teu boga si eta mah. Hayangnya Obing riwayatna Kede. Kieu geura nu watak dicantel ge ku uing. Aleu teh bapana Kede ngaranna Mas Sanin. Asal urang Baribis Majalengka. Mimiti Sanin cicing di uwana di leuwih hidang. Tabeatna ti bubudak geus jahat. Pagagedeanana jadi barangkot atawa bangsat. Tas maling ti Cibolerang Jatiwangi. Sanim kabur ti Pangbuyan ka Deli. Akhirna nya ka urang ka Pasir Tangkil. Tuluy bubujang diincek make ngaran Aleu. Ku encek Aleu teh dipikanyaa. Nepi ka dikawinkeun ka adi nyai-nyaina. Aleu teh jelemana tegep euy. Si mamah pamajikanana jelema hade rupa mana Kede kasep oge atuh. Aleu teu disangka-sangka yen bangsat gerot. Di ditu di dieu kapalingan. Sing horeng manehna jelemana. Nepi ka manehna boga duit. Pikeun nyieun pi andal manehna munggah haji da boga duit teh. Tapi dina balikna sanggeus jadi haji, di Tanjung katangkep lantaran nyopet di babaturan jamaahna deui. Dina keur pagaliwota teh Aleu mah rame nyopetan. Haji nyopet haji deui. Datangna ka imah teh atuh kabui heula. Tak kitu. Ti luhurna Kede teh euy. Ari katurug-turug muridna Pak Adna teh si Lading jago kadek. Ayeuna kumaha kadarma? Upamina ieu mah gan bade jalan mana? Cek Obing. Nya eta atuh euy. Bener cek Obing tadi. Istimewa budak teh hese manggi bangsana. Jeung teu sanggup hirup we mun kuring teu laksana. Kajen micen anu tilu cek wilanganana. Kajen bea kabeh kaboga. Kajen kumaha-kumaha oge sutirah kudu kapimilik. Aduh. Bener Bing. Lain gilerna bae anu matak deundeuleueun teh euy. Sakujurna bae mani teu leungit-leungit ya ateulna ge aya dina ati. Jeung asa aya dina kongkolak mata. Aduh. Kakara uing masa umur kapincut cara ayeuna. Sutira. Mau teu kenging atuh juragan. Atuh engal bae enjing mah tepangan. Enya Bing. Isukan rek ka ditu Tuh pare dipipir saayana we top kadinya. Tadi poho teu kaasupkeun. Nuhun juragan. Cek Obing bari kapipir. Tuluy balik bari mawa pare deui.
Saayana teh aya 8 geges. Saja jalan Obing tengenah hatena hariwang ku Darma. Kabungah ku dibere pare leungit kalimpud ku kamelang kasutirah bisi diculik ku si Kede. Sapeuting Obing teu bisa sare. Mikiran kumaha akalna hayang nulungan Darma. Panonna teu daek bae peureum. Tungtungna kira-kira tabuh 2:30 leos bae indit ka imah Darma. Ka pamajikanana bebeja api-api rek menerkeun cai keur kotakan pibiniheun. Datang ka Darma, Obing kaget. Geuning Darma teh kadengena can sarare, jeung keur aya di pangsolatan. Obing ngetrok panto tuluy asup. Darma kaget aya semah janari tengah peuting. Derek-dek bae gancangna mah ku Obing dicaritakeun haharewosan sakur nu geus kadenge ku manehna tina lisan Carmad tea. Darma katut pamajikanana ngaregepkeun bari ngageter. Cek Darma bari namprakeun leungeun ngadoa. Ya Allah ya Rabbul Alamin, Gusti anu langkung kawasa, abdi nyanggakeun diri abdi saanak bojo kana pangersana dampal gamparan. Mugi abdi ditang tayungan, sareng mugi dipaparin kiat sareng salamet. Mugi pun anak sutirah disalametkeun sareng salajengna sakumaha anu dipiunjuk saban wengi abdi sumerah teu daya teu upaya. Anging Gusti anu kagungan. Amin. Cek Darma jeung pamajikanana, Obing ge milu nyebut amin. Mang Obing, cek pamajikan Ki Darma. Nuhun kana kasayan Mang Obing. Mugi dibalas ku Gusti Nu Maha Suci. Panuhun mah ka Emang. Mugi ulah ngandugi sakitu bae karsanang tayungan abdi sareng pun anak teh. Pun anak teu diwiji-wiji ku abdi sareng pun lanceuk. Saban wengi ge dipangtahajudkeun ka Nu Maha Kawasa. Supados salamet. Parait daging parahang tulang. Galade milikna mulya sarugema hirupna. Dipiasih ku sasama. Sareng aya dina jalan anu dipikarido ku Gusti. Abdi ngetohkeun jiwa raga. Kajen abdi dipunut umur tinimbang anak-anak abdi cilaka. Ayeuna kasumpingan Emang wayah kieu dina waktosna abdi tahajud. Taya sanes eta teh mung kamurahan Gusti anu ngutus Emang tawis miasih kanu alit. Nuhun Emang, nuhun. Sutirah anak Emang. Sageruk bae pamajikan Darma ceurik bubuhan hate awewe. Obing ngageter hatena. Ret ka Darma, anggur terus sujud. Ret ka pamajikan Darma can eureun sasegeruk. Paingan atuh barudak Darma teh sakitu marulusna. Sakitu lalucuna. Palinter di sakolana da dipirido ku indung bapa ditanggeui disanggakeun ka pangeran. Sing horeng lain sarare geuning keur saralat hajat. Tahajud keur barudakna. Paingan. Cek Obing dina hatena. Nyai Ki Darma ieu, omong Obing. Emang tobat lain pisan rek ngabarubahkeun pangna datang oge. Tapi niat milu ngajaga kalawan teu dipenta kana bahaya nu ngancam ka Nyai Sutirah, bubuhan ka incu. Ayeuna Emang teu rek kapalang milu ancrub ngabelaan. Kumaha mun isuk-isuk si Nyai sina ka kota deui we. Titipkeun wae ka ninina adi Emang Nyi Asih. Leutik-leutik oge guru ngaji Asih teh. Loba santri awewe kolot budakkeun mau burung aman di dinya mah. Sabalikna Emang mah rek ditampar henteu. Rek milu ngajaga dina kasarna. Bok bisi aya siku si bulu-bulu, aya galagah kancana kudu bito tama nyekel sabuk milang tatu, bisi aya mau ngambuk ka jameta adu jogol begalan pati. Emang bagianana Emang bisi tapi kadinya jahatna ulah gigis ulah risi, ulah miris ulah galider lir damar keanginan. Emang moal gedag bulu salambar ngabelaan. Nyi Sutirah dina galang Emang dihandapeunana geus tong salampang.
Tapi kadinya geus dur bedug subuh. Budak harudang marandi, si bungsu nu adan, Sutirah ge geus dimukena salat amum ka bapakna ngarendeng jeung indungna. Obing mah gura-giru muru salat ka imahna dengan 1 kilometer anggangna ti Darma teh mun jalan nerobos mah. Beres salat Sutirah are ka dapur tapi geuwat dicalukan ku indungna. Nyai matong kahawu keun bae engke ku emak. Lantaran bapak hayang ka kota diantar ku nyai. Lain hayang diantar ke tapi basaheunna mah supaya bareng kan ini asih. Badami picicingeun nyai, apa nek digawe teh ya. Datang tuna oge moal di asrama deui meureun, da geus lain murid ayeuna mah. Mangga. Kumaha apan juragan Caramar bade ka dieu sumping, ari bapak teu aya mah. Walon Sutirah. Nya eta atuh bari meuli-meuli gula keur ngaleueutna. Da sok sore biasana oge bari ka sawah ngaronda. Ceuk emakna. Sumuhun. Udin atuh urang bantun pibaturan abdi. Heug wae masing jeung Udin jeung Uci ge sakalian bari arulin. Walon emakna. Udin jeung Uci teh adina Sutirah. Tabuh genep opatan geus ngaderes sisi jalan di pengkolan pasekon margat bus. Dius ka kota, lebah sakola Cipetir celak aya saurang anu tumpak sing horeng teh Obing. Da puguh geus paheut janji peutingna jeung Darma. Gancangna carita nu limaan geus tepi ka kota, sararea muru ka Cikiray kan ini asih. Anu kadatangan atoheun pisan bubuhan eukeur mah manehna nu gelis iwal ti tempo-tempo jeung murid-muridna ngaraji mah da teu boga anak teh. Ayeuna kadatangan ku pernah incu ti gigir anu arek milu cicing. Nuhun teuing Kang Obing, ti bare toge apan kuring teh mementa ka akang teh. Boh nu awewe boh nu lalaki da lain rek dibujangkeun, dek dijieun anak puputon, dek dijieun pangsujudan. Di dama-dama bari diwara, make teu percaya sakitu kadulur pat kuhinis ka kuring teh, sarua jeung embok ku karoret ku anak teh. His ari cici sok ngagugat-gugat nu geus-geus. Apan parang teh lain nu urang. Pendekna wae cici teu acan parang diririweuh ku anak akang. Engke ge moal ka saha barudak teh lalumpatna. Da eueuh deui bibina jeung eta deui embokna paribasa teh, ulah pajauh cenah hiji oge barudak teh. Kudu padeukeut bae. Ayeuna mah tanda cici geus diparengkeun ku pangeran dipaparin asuhan. Torojol bae geuning ieu incu urang, Nyi Sutirah. Ceuk Obing. Ya Allah, nuhun atuh Nyai. Bener, memeh kanu sejen teh. Apan ieu aya nini di dieu? Kamar aya tu lega, cai loba. Ka mana mandi gampang di dieu mah. Tidinya didadarkeun ku Darma. Yen anakna anu keur poekeun kalawan pitulung Mang Obing dioboran deui nepi ka tepung jeung ninikna. Atuh manehna pribadi deui anu tadina nganterang di ngaran teh nepi ka bisa dumeuheusna. Salajengna ceuk Darma. Abdi nyangakeun ieu pun Sutirah ka kersa bibi, nyangakeun kabudakanana, kabodohanana. Mugi diwejang lir putra ku anjeun. Abdi percanten kana kajatni kaan embi. Malih kana kersa embi bade ngangkeun putra ka tuang putu. Abdi lahir batin nyangakeun Sutirah. Ti handap sadampa lemah ti luhur saujung rambut. Abdi terek ngiring-ngiring mepeling. Terek ngagokan kana pangwejang. Pun anak teh parantos lulus, lajeng bade ngabulang di sakola rakyat. Amu nah ngimpi naon emi teh mani kagunturan madu kacaahan menyan bodas poe ieu teh. Ti bareto hayang boga anak ari aya nu dijabah ku pangeran. Tawis yen embi nampi kana sagala rupi anu dipimaksud ku Alo Darma. Ayeuna urang sami ngadoa heula ka nu agung, nganuhunkeun kana kamurahanana anu dipaparinkeun ka urang sararea. Bereng sararea ngahaminan bi asih anu ngadoa.
Cek Biasih ka Darma bakat ku atoh-atohna. Bibi teh lain populasan, estu berat nanggung berat narimakeun inya. Tina geus dipercaya ku Ki Darma. Malahan mah entong hiji tiluanana bae sakalian kabibikeun. Sina sakamar tiluan dilancek. Kapan geus sarakora di kota kabeh oge. Tinimbang jeung ngagugudag naon? Tinimbang jeung ngadugdag mah kacape-cape. Keun bae daharna mah tong pipilueun. Sing percaya ka bibi. Cukup bibi ge. Jeung keur maraban incu genep deui mah. Geus tong baralik deui ti ayeuna mah. Ku Ki Darma dinuhunkeun sarta baris dibadamikeun heula jeung pamajikanana. Sutirah saharita ditahan teu meunang balik.